tapi dagang naon nya? Dagang naon Kang? Hah? Dagang naon kira-kira? Oh, nu ayeuna keur payu we. Naon dimsum. Lain cicing. Sosis bakar. Lain. Sarelot. Naon sarlot? Sarelot. Dagang selot goblok ci teh teh. Selot mah teu didagangkeun. Roti bakar di jelona anjing edan. Di roti. Resepna roti bakar. Di roti. Salah lagu aing euy. Es krim eta. Roti kulan roti sanu bade mesa roti. Dewi Subadra lami-lami Yusurti yen anu di luar teh sada astra jingga. Tobat teuing nya teh meureun si cepot. Mere kode ka kaula meureunna. Deudeuh teuing meureun dititah ku Arjuna. Dadah teuing da kaula teh geuningan sugan teh si cepot nyaan baik teh palsu. Igana ieu mah nyaan beda ka kaula hiekna ge. Roti. Raja, naon gelis? Tulungan kaula teh keur kakanungan kaula teh lapar hayang tuang. Iya, para tuang naon nyai? Disadiakeun ku akang. Kaula teh keur nyiram di luar aya tukang roti, kaula teh hayang roti. Palai roti. Terus kaula naon? Yah, mang. Tukang roti. Abdi ulan. Ka dieu. Punten ju sibuk. Naonan atuh mere kode sibuk mah. Rek naon ka dia isi buku. Iya kulan pantona dikunci. Make remote kunci aing malah panto aing langsung muka. Kehe teu kapalang jelema gablek leuh. Panto. Oh panto ge make remote leuh tuh. Ya, pangapunten ulan. Mangga mang. Punten ulan. Mang tukang roti. Sumuhun ulan. Ya. Mana rotina roti naon? Roti bakar ulan. Roti bakar. Sumuhun. Mana rotina? Nyata saep kebakar. Nu balik sia. Nu balik mang. Weh, punten ulang ka penggaran punten. Nu balik ieu teh dagang roti, ieu teh raja, mang ieu teh raja. Ulan. Ieu teh raja ulah kitu, ieu teh raja. Raja, uluh. Gusti Nu Agung. Salira teh favorit abdi. Aduh. Sawios abdi ngagabrug. Teu bisa. Sawios kaula keur nyiram yang nempon di gabrug. Nya sok atuh sok. Iya stajinya bade ngagabrug. Anu dikeceng mah bujalna. Bujalna ieu raja kaleresan bujalna teh rada doso. Digabrug ku aslajinya bari dikenyot satarikna. Dugi kangociak dengek i raja. Lami-lami burial bun celik matana. Kemasing pati temekaning perlaya dikenyot ku aslajinya. Punten gulan abdi ngagabrug sok. Iya. Wah. Bulu aja. Sia kerasa cepot. Bulan. Aduh, nuhun pisan cepot nuhun eta geuning bisa paeh kunaon? Dikenyot. Bilih sareng bade kenyot pabrik. Naonan sia naonan. Nyaho ti mana teh kalamahan teh tina bujal? Aya guruna Bulan. Guruna saha? Guruna ieu raja kula namina teh. Siapa pani? Tobat teuing meureun nya teu dititah ku Arjuna. Teu Ulan, abdi mah teu dipiwarang abdi we Ulan. Jadi anjeun teh dititah ku Arjuna? Henteu. Tobat teuing hideng sorangan. Da teu maksa abdi ge kulan abdi teh dipaehan Ulan.
dipaehan ku saha maneh cepot? Oh juragan Arjuna majar teh abdi teh maling salira. Obat teuing cepot. Dedeh teuing na memang sari makna luar biasa cepot atuna lain bebeja maneh teh. Da abdi ge bade wawartos kulan kan kaburu ku asih abdi kaburu dipaehan. Kaburu ku nafsu merendunungan abdi bade nyaur-nyaurkeun teh sisa kulan. Asa jinga abdi ulan wayahna pangwarahkeun Arjuna ku anjeun asa jinga di warana wasilira supaya Arjuna jadi pamimpinna leuleus jejer lihat tali landung kandungan lair Aisan malapah gedang disebatna ulah getah sarupateun ulah harung gampung kaituna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan wayahna pangwarahkeun Arjuna ampun ulan ampun abdi ampun sawios ulan lain tina dendam tapi tina kanyaah supaya Arjuna teh kitu-kitu deui wanya abdi kumaha wantun ulan wayahna anjeun ganti wujud minah rupa janten naon pake itu pakaian raja ku maneh wayahna maneh jadi raja jadi raja bener cepot alim teu boga modal lain tapi modal tenang urusan modal mah raja mah loba duit sanes naon abdi mah teu bisa mukadimah teu bisa pidato tenang teu kudu pidato mana nu penting warah Arjuna buru cepot buru itu waktu geus burit sae ulan jadi abdi asup ka dieu bener kumaha sok maneh tong ngarenghap sabaraha lami 3 tahun atuh pae aing sok tong ngarenghap buru sae ulan eta naon teu kagemot ulan hitut berdahak eta mah mencret beneran lami-lami ya astra jinga ngabacura ka sukma kai raja Anjir. Wow. Anjir. Anjir jadi raja cepot. Wow. Edan aing jadi raja euy. Kehel aing. Walah. Ngan sorana genti ulah kieu. Kumaha sorana bulan? Jika tadi raja nu tadi picen kokotoran wae dina ti koro anjeun astra jinga. Posae ulan. Sok. Picen lubor. Picen bah. Ngomong. Nanaonan sih teu ngagukan wae lain ngomong. Ai. Ai gelis. Tuluykeun mung capek. Ngeus sesama. Iya. Wayahna aku kaula pamajikan maneh. Apa? Jadi pamajikan kaula? Bener ya beres Nyai gelis bojo akang. Engke lain ayeuna. Lebih agresif gitu. Sugan teh ayeuna boro-boro ku kaluar di bawah bulan madu ka oyo Nyai. Ulah kitu kaula teh dirungan maneh ongkos cenah di aku pamajikan. Engke harapan Arjuna. Oh siap. Baga. Eta ge api-api. Si api-api ulah sampelak. Sale baga. Wayahna ini ka Arjuna pentas rikan iku anjeun sekalian hayang dicanung gitu. Iya. Ide bagus Dewi Subadria. Ya. Lanceuk aing ka mana can datang-datang si koprok teh. Oh di jero haling ku aing, urang kenyot bujana geura. Iya. Ai sia naonan koprok. Nah teu mati. Gusti punten bagian kaula. Nawala. Bulan.
Kade ieu teh lancek mana si Cepot? Hah? Ieu teh lancek mana si Cepot jadi raja make baju raja? Anjir. Iya, jelema sangsara. Jelema sangsara muntung deket-deket aing alergi goblok jeung jelema sangsara. Ya si koplok menjadi raja kieu we sia mah. Nawala buru-buru kamar teh nawala naon kulan. Pokoknya buru-buru anjeun kamar teh sae mangga. Buru asta jinga urang ini. Iya. Aya aing poho deui ngaran saha? Lain nanya heula tuh. Lamun teu salah ngaran aing Raja Prabu Gubarja Sakti bener? Iya beres. Carios di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna anu kalaporan ku Gatotkaca wireh Astrajinga dipitnah atuh ieu Kresna bari nyamper Semara Badranaya bade marmadakeun nya tetapi henteu Astrajinga dipaehan ku Arjuna panengahing Pandawa. Datan niratanga demang datan niratanga demang kebukang kulingan rana denera uningaan kuwa ieu paman masih keneh penuh ka kaula nanaonan Yai aya anak agan ieu sarua sia aya anak naon sia gegedugna teh sia agan teh Yai sakedap Yai aya anak agan disim abdi ditinggang agan sarua jeung kaula we sami agan sarua agan nyeri henteu wa menyeri puas Yai Raka Batara akang bare naroskeun ka Yai leres Subadra anu ngiwat memang Subadra teh anu ngiwat Raka Batara usaha Yai cenah mah anu ningali teh kuasa Sri Astrajinga Yai teh ningali Astrajinga kieu malingna nyari ningali mah henteu ngan ieu teh anu nyebutkeun anu saksi yang jelas anu maling teh nyata Astrajinga ieu teh Astrajinga atawa napi jiga nyai saurna mah jiga Astrajinga Yai kangaranan jiga disebatna teh jauh kanya ieu teh Raka Batara teh ngabela Astrajinga akang mau ngabela saha-saha Yai akang marek dicingina hukum jelas itu Astrajinga teh nu maling leres saur Yai nanging akang kalaporan ku Gatotkaca samemeh Subadra aya nu ngiwat Gatotkaca panggil jeung hiji patih ngaranna Gubarja Denta eta patih terek nyokot Subadra wiri-wiri eta patih leungit Subadra leungit Yai ieu teh jurig anu nyilibiru setan Sumaraba tapi naha si Gatotkaca teu ngomong Gatotkaca teh bade nyarios ka Yai teh emut keneh salira ngaluarkeun naon pusaka naon pancaroba Yai ngaluarkeun pancaroba hareupeun Gatotkaca sarua we bade jeung sieunan apa sih di Gatotkaca teh sieuna ku pancaroba aduh jadi kumaha akhirna kumaha nasibna Astrajinga si Astrajinga teh si paehan ku kaula aya anak gang akan ilaing gang wah si Cepot mati wah aya anak gang mangkaning boga hutang keneh kai
sing sabar wa. Yai ulah getas harupateun Yai sarupa ge. Ai, lu. Urang negara Amarta ulah kaget ya aing. Saha Yai? Duka. Iya. Hei Arjaun. Saha Yai? Saha duka. Gubarja sakti raja tidak parang gubarja nyaeta loncat tina janela aya panto kulir-lir na raja loncat tina janela kitu kaayaan ana saha anjeun ngaran kaula nying poho deui saha ngaran aing Gubarja sakti di mana anjeun aing kita di luar di negara parang Gubarja rek naon ka dieu ieu aing nyaho maneh ngaran Arjaun kaula Arjuna nyaho aing jelema humoris anu tukang eta barakata kresna Batara iya bener anu tukang itu Gatot Subroto Gatot Kaca iya apalai aturan nun wah Gusti aya pinguin sagede kieu hampura katukangan pinguin mangga iya goreng patut jelema teh ulin atuh ka itu saya mangga kerek naon anjeun ka dieu iya lamun maneh hayang apa Dewi Subadra di palingna ku aing goblok tuh Yai jelema ka dieu urang aja dikamanakeun Subadra rek dikawin ku aingan menta tanyakan naon tanyakan emen tanyakan men itu raja teh kunaon duka Yai sing hareupan menta tanyakan daek dikawin tapi manen hayang dicanung nyata ku Dewi Srikani kadiekeun Srikani ja dibikeun syukur tadi bikeun acak-acak lain si Arjuna deui kurang ajar sama kejeng wani-wani rek menta Srikani kadiekeun Subadra teu bisa Srikani kadi rempetkeun ku aing hayo punten beban ngosah wani-wani anjeun rek nyokot bibi Srikani Gatot Kaca bagianana emang naing rek sieun ku sia naon maksudna sia kurang ajar bangsat dinu logat aehan Gatot Kaca teu manusia agan Kakang Semar saha eta teh agan ulan eta teh saha ulah api-api teh apa nanaonan kau jeung saha wae da kumaha dulu itu apaleun dulu jang abong Batara dulu ucung heeh ngan eta si koplok nyebut pinguin kai wah dina geuleuh eta mah samarokna aing teu nyaho meureun sedan kitu-kitu teh mah geuning manehna teh berjuang deui jang nyelametkeun nununganana deui Gatot Kaca maju sok sia gelut aing ge eudeuh modar maju ieup
iya, wes. Karasa modar. Eling dengan itu. Ya. Wis. Udah hirup deui aing teh kaup antel hirup euy goblok. Antel kana naon? Kana naon deui aing mah hirup deui. Kurang aja di pedaran ku aing maju. Iya. Karasa goblok Arjuna tempo sejeger maneh eleh ku aing rasakeun ku aing iya Gatot Kaca beban kunaon maneh lulus di kumaha maneh dikepret beye sia yang kawe jago dikepret lulus beye maneh agan tule kunaon agan lulus tuang heula atuh di kumaha agan dikepret tule dikepret beye naon sia beye awas sia beye hipo leuwih ti tahu beye leuwih ti dage awas sia beye Gatot Kaca anak gua waras makaning jati-jati kemang waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Mawar damang wah segala rupa teh tanya heula kolot ulah jang digapruk wae naon wa tong pipilueun antep jeung Arjuna tapi wa tong pipilueun antep usai wa cicing nyi wa usai nanging sakedap aya prayogi deka mana sakedap deka mana sakedap punten buat bayi kai awas bayi nah kabina-bina teh hepo leuwih ti tahu bayi leuwih ti dage bayi iya ka mana ge ku aing diberik si goblok kabina-bina ting-tingeun aing sebut bayi ku sia maju Arjuna sok sia dibikin moal Srikandi sia naon ada teh pamajikan aing iya bos ya karasa sabeye kurang ajar bangsat agan aduh kunaon agan lulus tawala lulus baye Urang ngahareuikeun akang. nanaonan sabeye-beyean baye agan mah nya Yai Arjuna Damang Dayaka Anak ulah heureuy ge. ampun agan ampun nu nyageurkeun aing saha lan nu nyageurkeun aing saha Bakar saha deui atuh Siapa lagi kalau kajampe-jampe ngurak ku abdi dikeluarkeun daya nu sanes. nuhun dawala sami-sami agan ulah ka mamana dawala sae mah Batara Yai kedah kumaha Raka Batara palarengseh kejadian timalan bikin Srikandi dah. dipasrahkeun kumaha ya Raka Batara teh bikin Srikandi Yai Raka Batara akang rek nanyakeun ka Yai timalan Raka Batara
dina hati Yayi masih kena aya geuleuh teu ka asa jingga Ya, cobi. nya kaula teh hai kieu mah ngarasa dosa asta jingga dipitnah ku kaula ngarasa dosa timalan lamun asta jingga aya di dieu lamun ieu mah amun lamun asta jingga aya di dieu kumaha nya kaula bakal minta hampura timalan Yai Raka Batara mengker tayeu Yai nu matak pamimpin ulah kita sarupateun teh sagala rupa kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana ulah pedah-pedah Yai boga pangkat ngeceplokina takdak kanu hanap teh Yai samana-mana Laras. timalan kaula rumaos Raka Batara mengker kumaha mengker sae Raka Batara bade naon tingali Yai Astra jingga nuhun hidup geus nyalametkeun adik kaula Subadra gara keluar anjing Barja sakti kati badan cakra daksana ainu kaluarnya tawarugana astra jingga wah anyir Kang. gehel euy alah astra jingga gan ampura kaula astra jingga sami-sami ya gan geningan ujang segala rupa ge geningan ulah jadi getah sarupateun Laras. ulah gedebas gedebus segala rupa teh nya ucu Semohon. kudu nete taraje nin sakamalan nyungsi lari mapai bukti Laras eta. nyuksruk walungan mapai wahangan hartosna malapah gedang supaya temalengkung bekasnya lahan Eta. sagala rupa ge kedah apik nya ucu Semoga. ya sakit weti uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Haji Lili Herdian sasadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nongton, salamat anu ditonton. Amin. Sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes teu sono, pamitan sanes posenan, sanes waktos urang teh sepetepung lawung deui. Hatur nuhun, cah.